masih keneh nyaritakeun kabangkawarahan kufar Mekah. Kafir Mekah teh paling bahasana baragus palinter budayana atuh dipertahankeun budaya Arab tapi kapinteranana teh teu nuduhkeun ka dirina aya ilmu nu bisa nuduhkeun ka diri aya ilmu nu bisa ngahijab ka diri ieu ngeri ge urang ilmu teh kadang-kadang nuduhkeun nyinaran kadang-kadang ngahijab ieu nu ngeri ge lamun ilmu ngahijab ka urang endek nyaritakeun ilmu naon alat sapira alat atau jangan alatan maca rapih geus boga ilmu alat nyimpulkeun anak kaedah jeung tarif teh atuh geus dikuasai geus ngaji ilmu mantek rahasiana dikuasai geus ngaji ilmu bilagah kitu keneh ilmu hadis musalat hadis teh geus dikuasai tafsir gitu keneh tapi geuninganan eta ilmu nu sakitu lobana meunang lagi geus lain di dalam negeri dalam negeri aing bohong meunang ti luar negeri Tasik berarti tah ilmu teh meunang ti Misra menang ti Turkiye menang ti Maroko nah ternyata jadi hijab tidak lantip kolbu hirup bakapan namun satungtung masih kene diatur ku nafsu encan jadi jelema teteh masih kene jelmaan masih diutar atur ku nafsu masih jelmaan kene teteh lain asli ja asli da hirup urang we teh wauh ka Allah tur nafsu bisa disigraikeun eta karak jadi jelema minimal nafsu urang teh bisa nuturkeun syariat minimal bisa nuturkeun syariat tuh ieu makan masya Allah kurang kumaha jelema pinterna di negara urang tapi geuninganan wayah kasogok mah eta ilmu mana eta ilmu loba di diri urang teh tapi wayah ngeridit mah terus bae eta ngaranna ilmu jadi hijab ilmu teh jadi hijab tah dek kumaha coba jadi hijab ilmu teh masya Allah keri nah ini karakter kufar Mekah adem ayam hirup di Mekah teh harita teh maksud adem ayam teh sekumaha air mengalir di negara Mekah teh lain adem ayam ngeunaheun sebenarnya mah siapa kuat siapa dapat jadi baheula teh paloba-loba komplotan kobilah ngaranna jang paluhur-luhur pagaweanna geus teu jauh hiji mabok mah jurusanana ngabunuh jeung zina kadituna judi sakitu eta agawean teh kos kitu deui sapopoe teh mabok zina judi bunuh perang da baheula teh kos kitu teh masya Allah Kangjeng Nabi teh dilahirkeun di tengah-tengah karakter manusia di negara Arab nu model kos kitu ya Allah ya urang mah kuari ngahareupan karakter-karakter Jawa bae ge geus sararese
Urang ngahareupan karakter Lampung bae geus hese. Ulah waka salampung urang kawin jeung awewe urang Lampung. Rasakeun sia. Atuh henteu man teu kabeh. Dan 99,9,9 we. Tah, menghadapi karakter eta bae ge tah. Ulah gak menghadapi karakter Salampung, Sapalembang. Urang kan lamun sasalaman pada Jakarta, pada Jawa Barat, rapi kan sasalaman teh sok karakter urang Jawa Barat. Baheula urang Jawa Barat kan Tangerang, Serang, Pandeglang, Rengkas Betung. Tah eta teh kapan karakterna teh sa Jawa Barat lah ngan beda sautek saeutik. Rengku, ilmu sasalaman teh rapi. Orang Rangkas rapi, orang Pandeglang rapi, orang Serang, orang Tangerang popon hebat nama maksudnya Tangerang ya kadieu, Tangerang kadieu. Kumaha orang ningali Cianjuran gitu kan, Sukabumi, Bandung, Parahyangan rapi. Itu Jakarta rapi kan Jakarta. Walaupun sogol orang Jakarta tapi rapi, sesalamanna set hangat, sesalaman hangat orang Jakarta. Tet. Komo nu boga pencama, ieu diceklan ngene. Dak, ieu diadukeun jak. Jakarta tuh. Aja di sagede kieu beres sasalaman teh ieu. Keur carita karakter ieu. Ieu keur carita karakter kan urang. Coba jol be orang Palembang. Sasalamanna. Heseueun nya mah bongkok kitu. Heh. Balik kita kos gitu tah Sumatera. Ya. Deureus lamun haju matana ka urang mah deureus we lain. Aduh sia. Untung aing baheula dinasehatan ku guru pencai. Datang ka eueuh pencana kuari. Eta teh sasalaman karakter. Eta kan nisbat di urang teu bagus, nisbat di urang. Sasalaman eta teh nu boga ilmu teh sasalaman. Amun geus kebel di urang gara rada robah. Sakitu geus kebel ge teu robah. Lah ora robah-robah iku mah. Us mengkonon mah aja. Iya, ngabaku iku mah. Wo ora bisa den procoti itu. Hese, bater. Nah, tuh tapi orang Jogja. Solo bari loba bohong ge. Maksudnya karakter ieu dari karakter. Iya atuh bohong mah lain di itu bae saru Bandung ge barohong. Eta teh bari kitu teh ngabohong teh. Asli mah henteu. Urang Bandung bari rengkuh kitu, asli mah henteu. Di tukang ngeun. Eta rengkuh munafik ngaranna teh. Yuk keur carita urang ke Mekah. Arab Mekah jeung Arab Madinah jauh berbeda. Di Madinah marah-marah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad langsung dipeluk. Mekah tuh bisa, orang ngajak. Orang di Mekah ya. Ribut-ribut. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Melong bagi. Beda Madinah mah, ribut-ribut orang bae. Orang nawar tasbih, kam ya Syekh. Mia real. Alas komisi real. Loh, marahnya no. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Begini malam dibere dua bener. Eta Madinah. Udah sok didikan Kangjeng Nabi datang ka ayeuna pohara amat. Masyaallah karim. Pohara inget ka Kangjeng na? Ya Allah ya Rabb, ku sholawat lulu. Sok di Madinah, coba bagi urang marah maca sholawat. Urang marah. Haji Pak ini pernah marah. Wah, urang Arab. Maca salat Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Marah. Urang Arab naga nyaweun nya ieu sholawat teu datang ka hate cek ieu. Urang Arab kan jago. Nah, Kanjeng Nabi teh diturunkeun di tengah-tengah karakter Arab anu keras, di negara Arab anu panas, anu keur meujeunna hurupat luar biasa. Kejanggalan permasiatan teh keur meujeunna. Kanjeng Nabi di dinya diturunkeun dilahirkeun. Kabelah dieuna Kanjeng Nabi teh katingali berbeda. Menenggelar Al-Amin 20 tahun. Wah, kabelah dieuna pohara.
Sarieun simak ningali Kangjeng Nabi ku jujurna. Umur 40 tahun Kangjeng Nabi diangkat jadi rasul. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq khalaqal insana min 'alaq al-ayat. Langsung Kangjeng Nabi sir dakwah teh alon-alon kabelah dieuna kakarak rada kenceng. Sahabat anu korban teh geus lain hiji nu diciduan, anu ditampiling, anu dibeuleuh, anu di naon kitu ngaran dipoe, nu diseret. Masyaallah perjuangan agama. Urang mah kuari tinggal ngeunahna doang. Deuleuh sahabat baheula. Diseret. Dipoe antara batu jeung batu, mual panas luar biasa. Nu teunggelan, ciduhan, mempertahankan agama, memperjuangkan agama. Datang ke belah dia ada perang. Urang mah titah di imah datang ka dieu bae ge teu ngawudukeun teu kuat. Masyaallah. Berjuang urang teh kos kitu. Berjuang urang teh kos kitu teh ngawudukeun teu kuat. Ya Allah ya. Ngaji kok di luar ngajina. Di luar kesal ngaji bae sih. Lain biasana di jero. Uduk beakeun. Aing lamun di jero bukan kayak digotong. Di luar ieu perang ti tangga dengekeun doang geus teu kuat. Perang ngaji ti tangga dengekeun doang geus teu kuat. Tak ieu mah lain deuk carita kumaha henteu sabodo tah mah hak masing-masing tah mah. Ieu mah maksudna tak urang perjuangan sahabat deuleu tuh pahara amat. Ulah sahabat nenek moyang urang baheula tah memperjuangkeun negara jeung bangsa jeung agama pahara. Urang mah ieu kuari ieu teu ngawuduk saeutik bae. Babaturan dicarekan kamu. Teu ngawuduk teh babaturan dicarekan kamu. Goblok sia. Kahayang mah tuh sesakeun tolong sia. Nyana nu teu ngawuduk babaturan nu dicarekan goblok teh coba yeuh. Ini sebuah perjuangan uduk. Perjuangan. Eta kamana ieu urang berjuang teh bandingkeun. Tarolah meureunan teh mah luhur teuing jeung para sahabat mah, luhur teuing jeung para tabiin mah, luhur pisan jeung para pejuang 45 mah. Kuari mah ieu jeung guru-guru urang anu anteng tengah peuting hudang mentang mata. Tunduhun nyana ge sarua aja jelema. Si eta anak setengah jelema. Tuduh, tapi biasa bae lah mata nu Allah, tunduh nu Allah nyangakeun Gusti ka Gusti. Tuh dipake tafakur, pake riyadhah. Dicoba tak ku urang tuturkeun tah jelema-jelema anu taqarrub ka Gusti Allah tengah penting coba aing nek nuturkeun lah perang mah meureun teu kudu make tanaga. Ya, kita mah ya udang ti penting bae mah perangna. Udang jam 2. Neule jam geus aing jam 2 datang ke jam 3 coba aing diuk baca sholawat coba mulai pemajikan bisa jadi usuraan ini kemana salah kieu besi payah di luhur sajadah. Orang bener bae atuh anggel di dieu ye manya wiridan di dieu di teu anggel tah ngaranna siap kan berarti. Ieu mah urang yang ngabadikeun perjuangan ulah Kangjeng Nabi geus ese nyaritakeunana ulah para sahabat para tabiin nu kamari ieu bae ge para aulia-aulia Allah perjuangan anu mantak Banten jadi hebat teh Islam teh mantak Demak jadi hebat teh mantak Ampel jadi hebat teh dan sekitarna aya para aulia-aulia Allah nu berjuang eta mah geus jelas perjuanganna urang kuari perjuanganna melalui tapakur bae ti penting sarua tah ge ngabutuhkeun waktu ngabutuhkeun tenaga ngabutuhkeun sagala-gala. Aduh cenah kieu ternyata orang tunduh kopian. Kopi teh jangkos kitu geus. Kopi, rokok. Bari baca sholawat geus silanan belajar heula deui mah. Belajar heula kopi. Ternyata kopi sakieu mah ieu tah kurang keneh saember. Awak sia ku goblok-goblok teuing.
teu baik sacangkir, teu baik sagelas, ember siapa ini. Awas siapa ieu. Tunduk kene bae. Hulu kadinyakeun. Lain diinum lain. Bebaskeun hulu ka dieu. Tolol sia. Ayo orang ibadah. Ini bantah kuari masih kene bersinar ge Islam teh di Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Banten. Aya kene jelema anu mikiran agama melalui taqarrub ka Gusti Allah. Eta hiji dibandingkeun jeung 1000 kiai anu ngocoprak di lur panggung. Hebatan eta. Ulah neuleuh ka dieu. Ya, kasinggung aing. Aduh. Masya Allah, aju ngalirik ka dieu kabeh tolong. Tapi lamun nu kos gitu kan uko koprak. Uko koprak teh. Ya ucing mesieun uko koprak. Aya ucing eok. Ulah waka digebukeun asal diacungkeun we kokoprak. Kabur. Jadi berarti kokoprak kiai kokoprak mah jang ucing. Lumayan jatuh jelema masyarakat teh ucing kabeh. Nyana lagi garong. Iya mah cerita perjuangan agama, masya Allah Karim. Nyeri, indah. Kadang orang merenung, masya Allah Karim Pohara. Perjuangan teh. Mantap kuari bersinar tadi Indonesia hasil. Baheula para aulia Allah. Tinggal diteruskan kurang. Kuari teh ya. Hasil perjuangan para aulia Allah, para ulama solihin. Tinggal diteruskan guys kurang kuari. Biasa baik. Tenang, tentrem. Urang cukup nggak doa baik ke Allah. Doakan nu mantak jelema cara rinta resep. Urang teh ngadoan ya Allah ya Rabbi nu usaha supaya maraji usahana di pemerintahan supaya talalentrem jeung supaya jala lujur, nu tani supaya bagus tadina jeung supaya ka Allah supaya talalentrem, nu ngawarung kabeh nu magahan ngaji kabeh teu kudu bebeja sia ku aing didoakeun si jujing bae. Eta mah aya muatan tah mah kitu doli tah mah. Langsung ka Allah udah. Hubungan urang jeung Allah oh cak Allah sia bae geus ngadoakeun ka umat-umat Anda tuh komo aing pangeran kan kitu. Ieu mah lain kan dibere duit ngadoakeun teu dibere duit henteu. Kiai emang tilok ngadoakeun naon nu datang ge tilok. Mun kudu ngadoakeun ka nu tilok datang. Deh tamu musuh aing. Deh kiai sih memusuhan. Kahayang aing mah atuh ngondang aing muludan aing rajaba. Ieu mah mulut tilok ngondang rajab tilok ngondang. Atuh teu ngondang ge berkat-berkat. Ieu hating. Bahasa hating bahasa mana eta? Eta kan lain kiai kos gitu. Kiai ya Allah ya Rabb Gusti. Salamatkeun keluarga, salamatkeun murid, salamatkeun tetangga-tetangga kawau-kawau. Terus bahkan lain jang sorangan Kangjeng Nabi mere contoh dina Jumat Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal eta teh contoh cek Imam Ghazali. Eta teh contoh. Bahkan lamun teu dibaca eta teu sah Jumatna ge. Lain sembarangan doa eta kan jang mukminin mukminat. Dina Jumat urang mah tak kunaon ya Allah ya Rota. Lain kitu pandana. Ya Allah abdi teh dagang karung. Dagang karung teh teh kurang laku bace. Aya babaturan Nabi dagang karung ku galedegkeun we Gusti. Aya doa si kos kitu. Eta teu bagus. Allah. Ketika Kanjeng Nabi diangkat jadi Rasul, tuluy titah dakwah. Salah sahiji sifat anu wajib di Kanjeng Rasul teh tabligh nyampaikeun wahyu. Walaupun pahit tetep bae kudu disampaikeun. Sampaikeun lah ku Kanjeng Nabi. Walau kana murrad. Urusan daek jeung teu daek lain urusan Kanjeng. Tapi Kanjeng Nabi mah sebatas nyampaikeun. Daek nu ngadaikeun Allah, teu daek nu ngateudaikeun ge Allah. Itu urusan Allah. Urang mah nyampaikeun. Mata kiai sok mamarahan, tolol. Aing teh ngaji di mushola. Naon atuh teu daralatang sia.
juga sih pakai geus jadi teu dipararake geus bubar. Cak masyarakat itu los dua deh bubar. Kiai goblok atuh kieu lain gitu gaji bae geus teu kudu diajakan go sorangan aya bae teh bejan bae cek urang teh indek ngaji mah teu aya daekeun atuh mangga teu daekeun geus sampaikeun atuh murid teu narurut atuh urang mah sakadar nyampikeun nu nganurutkeun jeung nu teu nganurutkeun makan Allah. Acenah nyana dibere hidayah atuh nurut, acenah henteu atuh henteu. Urusan make mah teh urusan masing-masing. Kan ngarasana urang ge karasana tiis ka urang. Ieu mah lain, Pak. Ai kieu eta musala, geus. Urang mendingan nyumput bae ulah ngaji. Anu bisa nyumput ka situ we, ngocoprakna cenah mah. Ngocoprakna aju segala yang dibere, segala yang disumbang, segala aing mah bosan ka kieu kos kitu. Mending rantai bae ku urang kiaina. Untuk dapat ngaji ngarantai kiai goblok. Ya, kangjengnya ya Allah. Wa idza tutla alaihim di mana-mana dibacakeun ku Kangjeng Nabi ka para kupar-kupar Mekah ayatuna bayyinat ayat-ayat kaulan wa agung cik Allah yakni Al-Qur'anul Karim dengan jelas nyata bahwa Quran teh merupakan wahyu. Dina ayat tersebut teh jaritakeun tentang ketuhanan, ketauhidan. Dulur cek Kangjeng Nabi teh ieu teh pangeran teh Allah alladzi khalaqas samawati wal nu pageula geus dibaca. Pangeran teh anu kasifatan wujud kidam bako mukhalafah lil hawadis dan selanjutnya. Anu ngatur-ngatur urang hirup jeung paeh teh pamere Gusti Allah susah jeung senang teh pamere Allah sugih jeung pakir teh pamere Allah urang madar mah teh ngan sakadar pa ikhtiar jeung kasab adapun anu nangtukeun makan Gusti Allah cek Kangjeng Nabi ulah sok mangeranan ka batu ulah sok mangeranan ka kayu pangeran-pangeran batu, pangeran-pangeran kayu eta mah lain pangeran diciptakeun ku tangan-tangan manusia. Allah mah allazi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala dzulumati wan nur. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Dakwah teh Kangjeng Nabi kos kitu. Kadenge ku kupar-kupar Mekah teh. Kumaha bahasana? Ieu قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا cek para kupar-kupar Mekah teh Muhammad kupar Mekah teh hartina kupar anu teu ngarepkeun kana kapanggih jeung kaula nu agung cek Allah teu percaya berarti kupar ngaranna cek nu teu percayaeun ka Allah sebagai pangeran teu percayaeun ka Kangjeng Nabi sebagai utusanana jadi atuh layak qafunal basa teu sieun kada dihudangkeun ti kubur mizan siratal mustaqim teu sieun nya sebab teu percaya kumaha ngomongna iti bi Qur'anin ghairi hadza mad kada mad sia eta dakwah nyaritakeun pangeran-pangeran kahayang aing mah kieu dakwah mah dakwah bae tapi ulah sok nyawat-nyawat pangeran aing sih eta kan pangeran ti nenek moyang urang hayang anu beda jasa itu hayang nu sedeng eta hayang rada leutik eta bila perlu urang nyieun deui pangeran ulah sok dicawat-cawat si pangeran eta masyaallah nyeun lagi masyaallah tolol teh ih atuh urang Arab pangeran urang teh titipan ti nenek moyang urang geus lain puluh tahun ratus tahun dukududa ku urang dimumule disujudan maneh ieu anyar-anyar ku ari teh nyaritakeun pangeran mana teu kadeuleu ta pangeran
haju siang ngabejakeun cenah Muhammad pangeran teh anu ngadamel langit jeung bumi atuh berenang di baheula ge langit jeung bumi saya haju pangeran ngurus-ngurus cak urang teu pernah diurus ku pangeran cek Kangjeng Nabi teh justru ieu teh langit jeung bumi teh lain okos petet jadi sorangan emangna petet buah jalai tambahan ti aing teh mah petet mah henteu aya ti ditu mah teh petet Kangjeng Nabi teh ieu pangeran teh justru nu ngadamel langit jeung bumi teh tadi mah langit jeung bumi teh teu aya di alam itu mah di alam arwah kebelah dituna deui alam malakut kebelah dituna deui alam lahut eta mah teu aya sabenerna mah haju Gusti Allah teh ngadamel langit ngadamel bumi itu ciptaan Allah terus Gusti Allah teh ngutus setiap saat ka nabi-nabina miti Kangjeng Nabi Adam 2 Kangjeng Nabi Idris 3 Kangjeng Nabi Nuh 4 abdaun cepet Isa terakhir saya tuh mengaji bodoh terus tak ikulah Nabi akhir zaman Kangjeng teh nyaritakeun ba pangeran teh Allah qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad mad coba si dongengna nu sejen bae sih dongengna nu sejen lo sok haju nyinggung-nyinggung pangeran kan lamun nyinggung pangeran kumaha mun kadengin ku pangeran wah Kangjeng Nabi pangeran batu kos kitu betul kadengin no mad lain masalah batuna tapi eta di jerona mad pangeran teh kadeulina mah batu padahal di jerona anu ngageugeuh teh mad waduh sia sing hade si urang salah teu aya batu mah batu bae tetep pangeran mah Allah mad lamun sia terus-terusan kos kieu awas ya mad je parangsana awas ya urang sok aju ngahina sia ka pangeran geus dawa mah nu sejen bae ngajak nu sejen tapi ulah sok nyawat-nyawat pangeran awas tah nya geus atuh kieu bae geus ulah sese coba mad asal datang sia nyampaikan Quran asal datang nyamperkeun Quran anu Quran nyaritakeun eta nyela-nyela kana pangeran sagala nyaritakeun hudang ti kubur sagala nyaritakeun masar sagala nyaritakeun tu sirotol mustaqim riweuh aing mah ngadenge kos kitu coba sih ganti Qur'anna ulah Quran eta tuh kan Quran di dalam Quran jelas cik jelema-jelema nu teu percaya ka Allah jeung ka Kangjeng Nabi Muhammad teh nyaritana teh iti bi Qur'anin ghairi hada Muhammad coba datangkeun Quran ulah Quran nu ieu mah bosen ngadanya teh nyacat nyawat pangeran bae di kebelah ditu teh sagala nyaritakeun kubur sagala nyaritakeun bas sagala nyaritakeun masa tetek dongeng ganti sih coba atuh ulah make Quran nu eta mantak naon Qul ma iti bi Qur'anin ghairi hadza ubadil atawa ganti bae ku maneh ieu Quran teh Quran nang maneh bae padahal mah nyahueun Kangjeng Nabi teh teu pernah maca Kangjeng Nabi teh teu pernah nulis disebut lagi Umi teh lain bodoh, Umi teh tara maca, tara nulis. Sebab lamun Kangjeng Nabi nulis besi dianggap Quran teh buatan Kangjeng. Lamun Kangjeng maca besi dianggap ieu dongeng-dongeng Quran teh meunang ti sejarah-sejarah kitab-kitab nu baraheula. Tara nulis, tara maca Kangjeng disebutna Ummi tapi nyaho. Segala rupa nyaho. Ai ieu mah nulis terus maca terus. Maca terus deureun-deureun tapi hati nu nyangkrung. Bisa bahasa kali nulis kudu terus poe nulis boro-boro ku batur tulisan jana ge nyana nu marah sorangan ya tulisan sa goblok pugu tulisan jana tolol teu baca ieu tulisan anak naik adanya mana bah ini tulisan siapa Bang ini kan tulisan Abah ini kayak dapat kaki aja atau pugu Abah emang dapat Abah iya maafin ya tolong tulisan jana teu kabaca ku nyana eta mah geus pamustungan jelema atuh pamustungan biasana kan tulisan sorangan kabaca ku sorangan minimal ieu mah boro-boro ku batur ku sorangan kitu ega baca lagi
dibalik ke kok terbalik sih atau terbalik baca korannya gitu kan mobil terbalik gitu baca koran pos kota goblok ya atau bukan terbalik atau korannya terbalik oh iya atau iya hirup jantung pikun makos gitu iya pamenta kafir Mekah mad iti bi Qur'anin ghairi hada datangkeun Quran nu lain ieu coba nu Quran nu sejen au badilhu atau ganti bae sih ku maneh Qur'anna da maneh mah pinter udah sok jadi antapkeun bae urang mah menceritakeun seputar patung teh sok hayang seuri nya kamari Jakarta teh kapan banjir aya sabara gereja anu kabanjiran bahkan anu sangat menyolok mah kelenteng teh kan banjir kamari teh datang ka kelentengna nah iya umat budak waribut kabeh kumpulan berangkat kita selamatkan Tuhan kita baeta kan naon eta wah tuh langsung Tuhan patungna teh ditalian kunyana make dadung haju dipanggung dibawa kunyana ka darat alhamdulillah kita bisa menyelamatkan Tuhan eta kan tolong eta nu kuduna makan nyana diselamatkan ku pangeran ieu mah nyana nyelamatkeun pangeran eta pangeran daek be ongko di dadungan ieu bahkan lain cerita bohong ieu mah lain pipi ieu mah asli ieu mah kamari teh di Jakarta rame-rame menyelamatkan Tuhan ya Allah ya Rabbi ta'ala ya kan unik lain eta bae beureum di ugal daerah ge pangeran teh kula maka inget ka Ameng bae baheula teh Ameng nu boga peternakan ayam da didinya baheula teh osok diajak ku kula ke Garut nyana supirna nyana kan budak saya aja cenah nganter ke Garut gini iya dah nggak apa-apa berangkatnya nasekan supirna datang ka imana tunggu dulu ya mau apa dulu kok mau ibadah dulu kula neulekeun we siap cenah aing nungguan ibadahnya anak kajen guys beda-beda pangeran orang sama mobil guys eta singgo masyaallah nu mentak kula daek naon pamajikanna muriang kalau istri saya meninggal saya kawin lagi dengan orang yang kaya saya masuk Islam tapi kalau saya kawin dengan orang miskin saya enggak gitu amat cak atuh kawin mah kawin bae masuk Islam bae gimana nanti mun kawin kan sugih Islam berarti kan terieu deui dengan dunia tapi lamun kan susah saya enggak masuk Islam eta ujungna berangkat ke Garut dari kikiran teh geus beres mawa teh plastik hideung plastik asor naik nya ka mobilnya ada supir ya tenden di dia di tengah antaranya jeung kula itu apa kok Tuhan aing seserian bae pangeran naik diasupkeun ke plastik asoy ieu asli ieu lain bohongan asli Masya Allah karim nah itu seperti eta ya Allah jadi kenapa dibawa-bawa biar enak aja kita di mana aja kan bisa ibadah ya tuh kau udah kalau gitu mau udah amanin itu Tuhan nih kalau dipikir pakai akal nu sehat disambut lo bahayang siri udah lo bahayang siri yang Buddha yang Hindu ya termasuk yang Kristen maksudnya lo bahayang siri mantap iya cek orang-orang Yahudi cek orang-orang Kristen ngomong na iti di Qur'anin ghairi hada man coba sih datangkeun Quran ulah nu ieu mah gawena ngan nyarekanan pangeran urang bae coba gak datangkeun pangeran nu laisa fihi aibu alihatina coba sih Quran anu henteu nyarekanan pangeran urang anu supaya akur pangeranna coba dilu atau ganti sih Qur'ana mintil koi nafsi menang anjeun Muhammad makang yeuk qul ma yakunu li an
ubaddilahu min tilqa'i nafsi. Kangjeng Nabi tita ku Gusti Allah mat sampaikan ku ajen ka para kupar-kupar teh mayakunu teu pantes jeung teu bisa kaula ngagantian Al-Qur'an teu layak teu bisa teu sayogia kaula ngagantian mintil qai nafsi ngagantian Al-Quran di kaula yani kaula nyin Al-Quran itu aya attabi'u illa ma yuha ilai teu nuturkeun kaula kecuali anu diwayukeun ka kaula banyak kula kudu ngagubah robah ngagunta ganti Al-Quran ye inni akhafu in asaitu rabbi adzaba yaumin azim saenyana kaula rempan saenyana kaula sieun in asaitu lamun kaula nyulayan ka pangeran kaula dengan cara ngagantikeun Al-Quran cara Kristen diganti tahrif cara Yahudi diganti ditahrif geus eta Tauratna muharraf Injilna muharraf Kangjeng Nabi cek Kangjeng Nabi kaula masih inni akhafu in asaitu rabbi rempan sieun lamun kaula nyulayan ka pangeran dengan cara ngagantikeun Al-Qur'an sieun naon adzaba yaumin alim sieun ka poe kiamat ya urang dul mantak darah yuk di dieu teh urang geus sieun poe kiamat sieun aya neraka kajeun teu ngaromong ge ieu teh urang teh embung ka neraka si eta baja dae ka neraka teh kamari kan geus ditanya dae ka neraka daek jeung asal tiis bae urang mah tiis panas pokona embung we ka neraka teh nyana mah kajeun sabodok kebal-kebal mah tiis ya panas geus uraga embung adapun haju ku Gusti Allah dikanarakakeun mangga bae engke dikanarakakeun asal ulah panas mentak cek Imam Jalaluddin Rumi jelema kafir jeung jelema mukmin maksiat sama-sama ka neraka tetapi mukmin mah di nerakana indah nikmat mukmin anu maksiat di neraka bandingkeun jeung kafir ngeunahan keneh mukmin anu maksiat sebab naon teu ngarasakeun panas teh sakedeung sampai dua poe ka ditu mah ngeunah kumaha mah bisa ngeunah kos gitu lantaran nyana selalu zikir ka Allah di neraka sedangkan jelema nu zikir ka Allah kan moal panas cek Imam Jalaluddin Rumi sapoe panas dua poe panas lah kaditun nama urang teh ieu teh ngajerit sakieu cicing sakieu gas mendingan ulah bersuara mendingan hayo bae zikir ka Gusti Allah tah untungna nu ngararaje teh kos kitu nu mantak aya jelema maksiat tetapi ke waktu maotna dijadikeun wali aya jelema nu tadina kiai waktu maotna dijadikeun jelema maksiat Imam Jalaluddin tah eta keur cerita keur maot engke di darakana ge geus puguh para aulia Allah para ulama-ulama kasalalorga anu saroleh ieu mah jelema nu jahat biang jahat di neraka sapoe dua poe tilu poe empat poe adi teh mah indah sebab naon lah urang ngajerit sakieu jakeun marah sakieu geus pasrah bae ka Allah langsung bae malah mah di neraka sanu boga tasbih cak ahli-ahli neraka pun yang tasbih di neraka keur ieu tolol deh kuari udah aing mah yang tasbih bae tasbih di mana tuh seuneu sugan bae nu mah tasbih budak sok sia sia jeung hanas bae sagala ieu aing sebenarnya tiba heula teh pangeran aing kan Allah sia geus sadoakan Allah heeh ngan aing mah ieu kan kajurungku nafsu aing gaji murudaan rajaban aing milu nyaho aing ngan aing kajurungku nafsu ja kiai na ge aya di dieu kuari di mana nu terlalu ngomong aja saya kurang nyaho pangeran teh Allah aing sering ngadengekeun urayan-urayan kiai cenah lamun zikir ka Allah teh manteng ngeunaheun geus aing rek zikir kuari
cak ahli-ahli neraka keur ieu keur di dunia henteu aing mah di dieu ge kajen di dunia yang kaburu ku di neraka lah bisa tuh Jalaluddin ya Allah ya Rabb sia dek nuturkeun hayu nek malah aing mah nya teh geus sakeu pararannasna aing mah nek zikir bae ka Allah zikir ka Allah nya di neraka la ilaha illallah la ilaha illallah cak malaikat sanu zikir eta cak ahli neraka tuh situ zikir bae hoi cak malaikat keur ieu zikir bae di dunia penting beurang Jumat kurang di dieu lah malaikat ge makhluk ka ditu sia cak malaikat serem banget budak yes ya sakitu di neraka zikir panas bae sia di akhirat mah ulah loba omong indep aing mah aing sama sia ya mah paling yang nempoan doang jangan iskeun moal bisa sia cak malaikat sia bahasa mana sih eta bahasa terbagus sama sia mah tukar hayang aing mah malaikat kan ulah sia-sianya itu jadi zikir la ilaha illallah la ilaha illallah ngadak-ngadak ku husu-husuna tiis di neraka tiis sakitu la ilaha illallah iya tiis berarti bener kangjeng berarti bener sahabat berarti bener Al-Quran berarti bener para aulia Allah berarti bener para ulama-ulama ternyata di akhirat di surga di neraka gitu sekian lagi ya ngapain jalannya ada dakwah saudara-saudara ahli neraka seperjuangan saat ini saya menemukan keindahan tolong kasih tahu yang lain percaya atau tidak percaya terserah tapi ternyata setelah saya zikir terus adem sekali neraka mana iya sih lihat kulit saya tuh nggak terbakar kan jangan lihat aja Pendi iya bang angus lihat ini atuh kami jauh cekina Masya Allah ikutin saya ayo waktu di neraka nyen majelis taklim majelis zikir la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah ramai di neraka tinggal Yahudi bae jeung Nasrani jeung kafir-kafir teu bisa sanajan milu zikir tetep panas bae sebab teu percaya ka Allah tadina kita ieu Imam Jalaluddin nek nyaritakeun kafir mah abadal abidin sebab teu robah tapi mukmin zikir di neraka tis terus sampaikan di neraka teh tuh udah zikir malaikat Malik gandeng terus bae zikir illallah la ilaha illallah ya otomatis kan aya bukuna anu kudu 10 tahun anu kudu 15 tahun 20 tahun 100 tahun otomatis keluarkeun ya kamu udah harus keluar ke surga mualah keluar ke di surgamu cak balik surga ieu henteu cak kok bisa teu ya atuh ka surga kan maksudnya cuma tiis atuh digeus geus tiis Masya Allah cak balik jadi kos kieu ulah ngomong sia cing ngarembel bae sia kabeh ngomong kiai nama tanu di neraka kiai na aya kiaian biasa kiai ini udah harus ke surga ini udah waktunya udah masuk ke surga kagak udah saya di sini aja adem begini kiai masalahnya bukan sekedar adem di sana kan ada buah-buahan ada minuman ada bidadari nggak pengen udah sini aja hese tah datang ke duk dikeluarkeun ge hese mun lain laporan ka Kangjeng itu laporan ka Kangjeng ya Rasulullah Muhammad umat di neraka
ndek kita ka sorga embung kunaon Kanjeng Nabi ge wih kunaon jadi ka sorga jadi embung coba pariksa coba ka ditu pariksa ku Kanjeng Nabi oh kabeh Abu Bakar Umar Utsman ka neraka kabeh ku jeprakan mana kiaina jeung teh saha ngaranna ayalah malu bejakeun cak aja kunaon dia geus waktu ka sorga jadi embuk jagina di neraka getis masyaallah sadaqallahul azim cak Kanjeng maha bener Allah cak kabehan teh sadaqta ya Muhammad bener anjeun Muhammad ih cak kabehan sadaqallah wa sadaqa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam cak kabehan jadi zikir mah anti panas ulah-ulah kuari zikir jaga di neraka ge lamun dipasang zikir anti api mantap ketika maneh menghadapi sana ulah berani kana sana jadikan diri maneh Ibrahim ketika maneh can jadi Ibrahim ulah ngadeukeutan sana bohewel sia ka jeung kumaha maksudna mah diri urang jadi kena Ibrahim eta bahasa Jalaluddin Rumi Pohara ya Allah ya Rabb ih nah ayeuna teh Kanjeng Nabi kieu aya tempat-tempatna masing-masing ieu mah kuari maka salalor gabe lantaran loba kanikmatan anu sejen di surga ge ieu mah deuk ngabuktikeun bahwa zikir teh anti api berarti bener boro-boro dipasang di dunia cacak di neraka ge ari penuh keyakinan inget ka Allah masih kene tiis yang akan atuh kumaha Kangjeng bae ai asli mah kami ge saya enggak surga subhanallah wah cak Abu Bakar ditata dia tuh sia abi atuh bala betah sebenarnya mah atuh di neraka tiis bae aambeun mah tetep bae hangru ya akhirnya di surga nah ieu mah jadi target zikir lain lalaga masyaallah kari wahara nah in attabi'u illa ma yuha ilai inni akhafu in asaitu rabbi azab yaumin azim ya yaumin azim rempan jeung sieun kana siksa yaumin azim jaga neraka kul ucapkeun ku anjeun Muhammad la insyaallah namun Allah ngersakeun mata lautuhu kaula moal macakeun kana Al-Qur'an alaikum kanjeun kabeh ieu mah dikersakeun ku Gusti Allah bae kula dibere wahyu kita dibacakeun kanjeun parentah Allah wala adrakum lamun Allah ngersakeun ja Allah ge moal mere nyaho ka anjeun kana ieu Al-Qur'an moal ieu nyaho bahwa ieu Al-Qur'an teh Allah kurang kumaha sabenerna mah kaula babarengan jeung anjeun faqad labithu fikum umuran min qabli pan kaula teh geus cicing babarengan jeung anjeun sabaraha taun 40 tahun meme dibere wahyu ya babarengan teu pernah macakeun Al-Qur'an kuari bacakeun Al-Qur'an teh ti Gusti Allah apa datang kilun sinyaho anjeun kula dibere Al-Qur'an ku Gusti Allah kita disampaikan iyalah bentukna Al-Qur'an nyaritakeun pangeran anu asli nyaritakeun rasul asli nyaritakeun kehidupan akhirat nah lamun lainna Allah mal bisa kula buktina baheula babarengan jeung maneh 40 tahun kula can diangkat jadi rasul pernah macakeun nya henteu berarti kan dia lain buatan kula lain buatan kaula lain ciptaan kula asli ti Gusti Allah tinggal nurut bae anjeun aya nu nurut aya nu henteu ku parmekat eta mah tergantung kumaha hidayahna kumaha nur ilahi pamere ti Gustina jageuninganan urang anu jauh ka Kangjeng 14 abad anu silam teu pernah amprok jeung Kangjeng teu pernah amprok jeung Sina Abu Bakar Umar Utsman Ali teu pernah amprok jeung Imam Syafi'i Imam Hambali Imam Maliki teu pernah amprok jeung para wali sanga aya dibere hidayah mah geuning urang iman ka Allah iman ka Kangjeng Rasul mahalna hidayah murahna hidayah mahalna hidayah baheula ngeuleuh ka Kangjeng teh dibere hidayah kafir urang teu ningali ka Kangjeng Nabi tapi dibere hidayah iman masyaallah tinggal dipertahankeun ku urang diperkuat sing hade beus ngageusleuk isuk pake etot tinggal salengkah deui urang hirup ku sabab ngeridit urang jadi ka neraka naudzubillah min zalik ku sabab disogok ku urusan-urusan negara aju urang ka neraka naudzubillah min zalik bener ge Allah maha Ghafur Marot tapi lamun geus benci Allah kumaha coba
Itu sebab nggak bohong, dagang nggak bohong melulu. Dagang nggak bohong melulu. Dagang. Baheula sia. Ayo coba. Di tengah-tengah negara anu keur carut-marut ayeuna teh maksudna mabok ambalaya. Urang ngadenge ti Cina dikirim ka dieu ekstasi sabaraha kapal. Encan ciptaan buatan Indonesia, encan mabok hampir kamari teh miras teh. Untung masih kene aya colekan toelan jeung alhamdulillah masih kena didenge. Tah kuari nu babok ambalaya, zina ambalaya. Judi kuari mah baheula mah judi teh kudu ka Jakarta, judi teh kudu ka Singapura. Kuari mah di jero kamar bisa judi. Di WC bisa judi. Masya Allah karim, perjudian teh luar biasa. Nah, ini tinggal masing-masing orang. Mentek cek Gus Dur teh mah sebetulnya belum siap kita menghadapi era globalisasi. Cek Amin Raib siap tidak siap ya kita harus paksakan. Gus Dur benar. Ingat ke bangsa Indonesia. Terus karakter bangsa, terus agama anak. Kuari kuat tapi anak jeung incung ke. Aya pikiran dede jeung nyah Kang. Terus Gus Dur mah bagaimana ke depannya ini anak kita? Bagaimana? Nah, iya kita tarik Gus Dur padahal pemal bisa ditahan kan bahasa Gus Dur teh kos kitu teh. Belum siap kita menghadapi era globalisasi. Padahal mah siap teh siap atunya leuwih nyaho. Ngan eta tah pikiran anak incu. Masyaallah. Kuari nu korban HP ambalaya. Geus puguh bapana teh balik-balik korban HP. Bapakna. Aduh, indung nangis, lihat deui, beung datang ke panjang duluan salaki. Teu datang-datang ke anak korban HP. Ambalaya. Iya, pak bisa-bisa urang. Kudu bisa sing bisa. Paksakeun urang mah. Jang urang keneh kepentingan anak. Ya Allah, ya Rabb. Nah, ieu Al-Qur'an. Asli ti Gusti Allah. Al-Qur'an teu bisa dirobah. Al-Qur'an baca. Di akhirat bakal jadi nungtun urang ketika urang karumpul di ditu teh nyaho urang teh kudu ka mana ieu teh jembatan teh teu nyaho wali Allah mah sakiceup geus puru para syuhada ulama-ulama lalumpatan dulem pangesor ge datang urang mah teu kadeuleu jembatan Siratal Mustaqim teh kadeuleu neuk ka mukahat teu kadeuleu mah cek malaikat karumpul di dieu kenaon ieu henteu naon Atuh ka gerak ka sorga teu deuleu jembatanna atuh ngai kejebur bae ka neraka wah ngunah bae panas ya kenaon ieu nungguan bos asa nungguan Haji Pendi dia cek malaikat tah bukuna ge di aing jahanam masa sih iya nungguan bos atau siapa kabak ka jahanam kalau sugan bae atuh kami ye duh ye jai ka surga hayang ngan teu nyaho jalan teu kadeuleu ka neraka tumbung ya panas cek malaikat atuh sugan boga amal-amal engke tungguan we sakedeung oh bener bae aya jelema-jelema kararase masyaallah ayo ditungtun Ki Fudoli ditungtun oh kan adang ditungtun iya sih, iya Haji Pedi aing kan anu nungtun tolol. Santai anu nungtun. Nanyakeun kan, ari eta nu narungtun saha sih? Ditungtun di bakana ka surga. Eta saha nu nungtun eta? Eta teh Quran. Quran nu sok dibaca di dunia teh dijelmakeun ku Gusti Allah jadi jelema. Tuh kaset nungtun ayo ka ditu ka surga ya Allah ya Rabb ayo ka ditu oh ayo cak aja ini kan kurang sok baca Quran nah yang berkat bae terjadi kau mau baca saya tentang penghinaan kawali tambah kuduna ikhlas ngahirakeun kawali tambah kitu ikhlas ya Allah ya Rabb masyaallah iyalah Al-Qur'anul Karim penuh tuh sakumaha anu jelaskeun ku Kangjeng Nabi geus puguh tabarok geus puguh waqiah geus puguh ar-rahman geus puguh yasin nah sakedeung deui lain sakedeung deui urang peuting tan ismu saban ya urang nanggalkeun rawahna Senin
Senin Salasa Rebo ngahenen Kalasa Ro Senin Selasa Rebo Kamis Jumat Sabtu Minggu malam Senin. Jadi malam nisfu malam 15, malam kunut malam ke-16. Bedana kitu dina Islam mah panjang ta elat-elat dina fikih. Cuma keur carita urang penting babarengan di imah masing-masing atau di musola atau di majelis salim atau di masjid berjamaah ba'da maghrib ulah ngomong nanaon heulanan kecuali ngomong-ngomong jang kepentingan maca yasin ya, maca yasin 3 kali sakumadun di Banyu Sarip ya, maca yasin kahiji kadua katilu doana eta geus dirangkum penting teh sing hade ulah dilewatkeun. Sebab naon? Sebab amal urang satahun ieu tutup bukuna malam nisfu Sa'ban. Tutup buku tek laporkeun ka Gusti Allah. Ganti ku buku nu anyar. Ya Allah. Ini lamun awalna Yasin baheula tahun kamari, kuari diakhiri ku Yasin. Sugan bae begitu loba kamaksiatan kan? Kamaksiatan urang sejarah satahun barang dibuka ku malaikat, ieu mah Yasin kabeh. Anu jelas mah da ieu lah tutup buku nu ieu lapor simpen dibere buku nu anyar diawali ku Yasin 3 kali sakumaha nu geus dirangkum penting engke malam Senin urang babarengan nisfu Sa'ban di tempat masing-masing. Iya gitulah cerita seputar nisfu Sa'ban. Ke cerita tanggal hijina Ramadan masih kene dihitung iraha apa istiqmal apakah nukus nah ieu engke dihitung heula jeung tungguan engke berita-berita ti pemerintah kula mah sakadar ngamalkeun ilmu hungkul jeung nyaritakeun tanggal hijina menurut hitungan Sulamunairen iraha ke urang carita dina minggu terakhir pangajian sakalian urang nyaritakeun tentang puasa. Nah ieu mah Al-Qur'an baca. Namun orang teu bisa maca Quran menitah batu. Batur Ustaz ka dieu teh. Ieu tah duit 5 juta baca Quran. Sajuz bae 5 juta ulah hese-hese. Cak Ustaz teh 5 juta saja. Geus ulah omong. Hei. Kaji keur boga duit teh kaji. Langsung baca sajuz 5 juta. Cak Ustaz teh engke ulah ka mana mun nitah deui. Cangkel baca Quran kayak dibayar engke alah cangkel ulah gitu beres kurang ayo bae lanan nya duit nu aya bae lah pake kayak baca deh cak Ustaz teh sial jasa aduh ya Allah ya Rabbi aya ada sok kuling ngajarahkeun teh kuncen santri ka dieu Ustaz ka dieu ikutin tolong saya antar ziarah ke anak saya udah duluan mati termasuk saudara saya ya berapa mau bayarnya galib 10.000 lah bayar apa datang ke makom hadiah terus baca Quran inna jahannama kanat mirsada lit-taghina ma'aba cakira sasus kok baca surat ayat jahanam kan baca bayarannya 10.000. Kalau baca aja sorga harus 100.000. Ya tuh nih. Nah. A'udzubillahi minasyaitonir tolol tak kiai aja goblok. Mantak lamun 10.000, bah itu ayatna ayat jahanam. Ibu doli tah lamun dibayar bahasa juta, ayatna jahanam mah lulu. Tilok ayat sorga. Tapi lamun 5 juta, woi, ayat bidadari. Kala luar kabeh hurunin Masya Allah innal jannata hiyal ma'wa hurunin budak maca Quran teh nyanyi sih. Oh, tanya pun baca Quran panjang-panjang aja di bolak-balik kos gitu. Bayarannya 5 juta. Nah, iya, 1 juta mah bolak-balik jahanam deh.
Aduh eta bisa eta anekdot Gus Dur sebenarnya anekdot Gus Dur keneh aya ustad di Jawa mah kosok ngazarahkeun eta tah aya ibu-ibu tolong jarahin anak saya mati meninggal duluan dia eta bahasana jahanam di nyolek kok ayatnya jahanam lagi bayar aja kan 10.000 lu kalau pengen ayat surga 100 diberi hari takene wah tuh ngajak direk bae ayat surga orang lain di Jawa bae dirimpak kos kitu Itulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah urang kahibur ku Al-Qur'an, kahibur ku ayat suci Al-Qur'an, kahibur urang ku dongeng-dongeng jeung cerita-cerita sehingga hiburan-hiburan tersebut mudah-mudahan jadi mukakeun hati urang untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, Allahumma hdina siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta alaihim minan nabiyyin wasiddiqin wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa. Dzalikal fadlu minallahi wa kafa billahi alima. Shalli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.